Urang hayang bahagia pek gunakeun raja kaya, tong dipake poya-poya kudunya kabaraya. Teu cukup nyembah nu satu mun jeung dulur teu bersatu, nu teu boga bere nyatu komo nu yatim piatu. Contoh Rasul sapalihna ka fakir miskinnya ana, sok calik sareng anjeunna henteu ngaraoskeun hina. Kanu teu damang nyumpingan ngadua ngangkat panangan, neuneuda kanu kagungan nyaah teu aya tandingan. Pami aya kamaotan jalmi taat ka pangeran, anjeunna keur sanyolatan ngiringkeun ka panjarahan. Ngangkeun janten makhluk bodoh anu kacida tawadhu, matakan Allah tos ridho nyafaatan kanu bodoh. Nyaah pisan kasasama komo kanu saagama, ngawaris ilmu utama disebarkeun ku ulama. Kanu kafir di perangan, Rasul tandang makalangan, mertahankeun perjuangan aya dina kamenangan.